Ini sebelnya, orang tegak tangan pasien. Iya teh tuh. Boh kelas 3, boh kelas 2, lomo kelas 1 mah. Boh pisan sih. Nyapi nu offline, nu online itu aya teh nama. Oh, guys, aya nama. Bari nungguan, sugan aya milikna. Dek buka tetep cingan ke seling. Mangga teh. Mek naon? Anu suarana kagencet. Iyo geuning me nu kakakan ku sia teh. Tapi tadi sonten abi tos nuang sate eme. Atuh kedek. Kapan bieu suarana keur apih mah? Gung, aya mah aya rokok teh gung lain permen enak mah. Cah, geuningan aya udah dari rumah. Halah, nikmat kieu. Mun aya kopi euy. Sen atuh sen. Meuli. Heeh. Kayak urang meuli ya. Gung, lain da uing mah euy. Anger di henteu ge inget wae ka awewe gung euy. Udah pantas kayak gitu nama. Ngapain mana babarengan? Kan nempel juga perangko. Kudu kumaha nya uing enak cung euy. Iki kayak inget keneh teh kadukun donat. Aduh. Sama kapake cung euy rarasaan mah euy. Lain pan kamari mah maneh ngajaran nu kelas 2. Cobaan aya nu kelas 1 na. Mun kitu mah tuh. Cobaan wae gitu enak. Cobaan nu kelas 1 na. Sugan aya milikna. Anteur atuh ya. Ayo. Lain kira-kira mun nyokot pas hiji sabaraha ya euy. Ya, paling 17.5 lah. Murah. Ya atuh ayo lah, gas anteur urang enak. Ayo. Ayo. Yuk. Takut. Lain asli saya rek mujarab moal. Mujarab piraku nomor hiji teuing mah atuh moal mujarab mah. Geus hayu ini tah. Meh teu lila teuing. Geunam atuh aya kitu mah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aya geuningan aya udah tinggalin orang. Alhamdulillah. Sok siap. Nah, kalau becep. Muhun Den. Ada apa, Cep? Ada yang bisa saya banting? Oh, cung, akhirnya dibanting. Pasti wae ke tangkurakan euy. Kayak peryogi ke api. Bade daftar online atau tapi offline? Lain eta mah online offline mah. Rasaan mah offline euy. Cobaan aya mah online na. Banyak. Heeh. Iya. Bade online we Den. Karasan mah online mah jaringan sibuk. Offline teh kumaha? Mami sudah kitu cung euy. Nah, offline. Heuh, Cobaan lah. cobaan deui we. Cobaan deui we. Muhun offline we Den wios. Kami offline mah kada teh heula. Abi. Muhun hang dipangdaftarkeun we Den. Geus lah, gampang. Abi bade menghadap lah ke presidennya, angkosan kedap. Abi, pasien nu baheula euy. Kelas 1, kelas 2. Pas hiji. Wah, hade euy. Begeskeun. Ya. Mantap. Ayo lah, alabet. Mun Den. Kersakeun pi, ieu pasienna. Geus gampang. Sing teu kapok datang ka dia. Terus maledug aing ku donat. Ayeuna wani-wani datang di ka dia. Aduh, hapunten api teh kamari teh hilang. Kamari teh pi. Nuhun api. Hapunten nu sageung-ageungna. Geus dewek di hampura. Iya nu kelas 1 teh. Mohon. Aya pimaksa de naon si laing ke dari ieu. Geus dibanting can geuning. Atas we. Hade.
Janten kieu pi. Abi teh gaduh istri. Anjeunna eta teh angkat damel. Abi teu kiat ditinggalkeun ku anjeunna. Hoyong anjeunna engal-engal uih deui pi. Kelas hijinya. Iya pi. Sebenarnya mah rada bangga. Tapi kudu we rek diusahakeun. Sanggup teh sing syaratna. Manawi naon pi syaratna pi? Teu bangga, tapi hese. Syaratna mah bawa hayam bodas hiji. Biasa karung, bawang beureum, bawang bodas, katuncar, muncang jeung sapuratina. Si arek ngaliwat wae ieu mah. Duh pi, ceur kitu mah atuh da teu nyanak, kumaha pami atahna pi? Kitu hade, eta nu dipiharep. Tuanya aing rek nyamat heula. Pi sieuna kelangkung. Kapalahasa malakalinun hamalaka cipata halakasi malakati kalakasinun. Gagah kieu ajianana jiga rada heueuh ieu mah kae Rada manyur ieu mah jiga nama cung Datangna nu kieu. Berarti urang kudu ngaremot eta ka awewe. Jiga remote mau mobil lancung udah milikna eta meureun datangna. Jadi eta awewe lamun dipencet majunya maju, lamun dipencet munurnya munur. Asal ulah kotak, R hiji bisa jadi bus. naon jaga eta ieu mah cung Ayo we, sing sabar sing tarimakeun. Tarima moal ieu. ditampi pi tapi leres henteu eta teh. Ameh keun ilmu aing. Kade ieu teh garansina teh 3 tahun. Sakira cangcaya sing. Datangna ulah kadeler ieu, kadeler sebelah. Dagang sepuh pi. Cing sidik kiri ku aing. Hei. Mun atuh pi pami kitu mah ku abi ditampi Heuh syukur sing cep euy. Ieu. tampi api sing jadi barokahnya. Kana syarat teh? Sok, eta na geus katarima, tinggal dewek mah teh syarat. Nah ieu api ieu saragahna disuhunkeun ku api. Naon ais lain ditah nebang? Kan supados api kenging artos. Kudu dijual, ku aing kudu jadi duit mah. Ka eta mah urusan api. Sing kumaha neangan konsumen teh kalkan kieu patut. Atuh da pi kumaha deui atuh kudu tarimakeun we atuh. Astagfirullahaladzim. Namanya mi asa inget gue si AA. Harus ke si Obos teh. Da emut wae gini kan ke si AA. Kalau merek keluar terus ke si Obos. Antosan neng bade ubi ayeuna. Lain kai. Isi ajaran candu tadi penting di api itu didukun teh. Remote Acan euy jadi cobaan. cik coba ajaran ayeuna sugan we neng balik Cobaannya ada tong dipunurkeun kan munur terjadi balikna dan aku mahakeun teh nya euy. majukeun mah jadi balik kangen lin Lain ajaran wae kitu ieu ayeuna. atuh sok cing mbak ajaran
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana cari? Kantosan ya? Asa jauh ti sasarina biasa besok langsung uwi. Aya naon ari neng? Sok seriuskeun. Aya masalah di kedai henteu. Teu aya masalah Pak di kedai mah, namun abi teh bade aya picarioseun anu penting pisan. Asal rumah sari abdi mah kunaon sok aya bising aya masalah ieu mah ari teu aya masalah mah neme saur neng teu aya masalah teu naon namun sok picarioseun teh picarioseun naon bilihna ieu mah bilihna di warung aya permasalahan abdi teh terang Enten kieu Pak, abi teh emot wae kanu di lembur. Hoyong uwih ayeuna pisan. oh ari kitu mah kahartos hampura bilihna di dieu kirang nyugemakeun ka neng bapak nyukeun di hapunten tapi ari bapak teh ada teu pararuh ayeuna neng uih kitu wae ayeuna emang kaning tos wengi tos naon pan ayeuna kendaraan ge sesambel komo kali itu mah ka lembur Sawios Pak, abi mah uwih bade naik mobil umum wae. kayak ieu teh kieu neng anu matak bingungna bapak masa kieu neng teh dongkap teh tadi siang malahan ka sore nemeh tabu 2 ayeuna nemeh tabu 8 neng bade uwi tadi tengah acan aduh kumaha nya ieu teh pan neng teh meureun ti ditu ka dieu teh ngange ongkos ayeuna meureun ti dieu ka ditu oge sami ngange ongkos bapak teh meureun kedah ngaongkosan ka neng tapi ke heula nya urang ieu heula Ya. sini bukunya ini bukunya iya ya udah tuh kesana lagi tah ieu neng namanya tos ditinggal tina bukuna tah ieu mah meureunnan lain teh nyaah ka neng nya apunten tapi da kumaha ieu karek muka apa neng datang jam 2 ayeuna kuwi jam 8 heuh ieu mah wayahna ala kadarna meureun nya tarimakeun ulah teu ditarimakeun ieu Kang Neng ieu kan bosnya tah kitu nya Pak, ditanya. iya sami-sami sok neng cing salamet di jalanan salam ka saha bapak teh api Api oh api apudnya salam ka api apudnya ka ditu nya sakeluarginya kade hati-hati di jalanan nam atuh geura angkat ka suami Assalamualaikum. waalaikumsalam mangga Oke, kan asal ulah eko segitiga kotaknya bisa jadi bus. Atuh leung basah ditumpakan jangan ngajugrug di terminal Kurang cobaan ayeuna atuh nya. sok Nah, sing nyaan reaksi gitu kan itu. nah pancik si dukun oge penting aya reaksi tungguan weh nu ka isukan berang tawa ke tengah penting Tanya aja. Sing, Simpson nu penting teh disimpan di mana? di power Kisah cokot atuh, eli kan. Deka, buka pasien teh rupa minta atahna kakak diberi atah pisan meureun tah usaha ka dewek tukang dek teh basic kalian tukang simso kamu nyimso indung budak pegawaian deh iya ya simso itu deka simso dibawa jeung aliran nih nyape tuh kumaha tuh lain pi ya singsor kumahakeun ya orang ke kulub geus lain lah atos pi atos nah si kulub giling api mah teu apa bahasa Jawa nanya lihat teh atos pi hutan suka teh atas teh sudah dasar katrok Antos saat neng uih. cikan punurkeun siap majukeun siap punurkeun siap
Majukeun. Siap. Mundur. Siap. Panteng maju kai. Siap. Cing kasih cobaan ya lain hero hentenya cing ajaran selenger ku sering Siapa yang cobaan bisa starter atau cancel lah Kurang kumaha tuh pi kan atuh tuh hirup-hirup tut siga nama pi ya aduh atuh ribut tuh makan coklat ku sering kan apih narima lagi tuh nice lah aing makan nyarekan ke dewek kan dikirik dewek nanti sih tunggu damai terus ya ada kumahakeun tuh pi ada bingung itu ini kumahakeun ada nu ngaran atah sing tapi orang garung sawah anu lah bentak atuh si lain teh pada teh gobet lain muning dobet bos juga muning bos api gitu oh iya pi saya ke target nah gini euy burung merdeka Madewek, we tuh. lu tuh kawan Iya kan, itu bapak nikah. Buka karyawan anu hiji-hiji nanti dia ngadok balik di nyak laku mahana nyak piring bararase nyak meureun geus sorangan di wae bang aja Neng. Tinggal uwihnya. Mitos tekiat banget bisa. Truk galuretik karuhun nutur lacak para wali. weh dunungan aing haleuang Nyambuang kabalarea. juga anda teh boga bakat tertimbun Ditinggal tinini aki ngawaris kabudayaan cikai. sakitu banget siga berenuk tapi bakat nama alus temukeun pamiasa Di Sunda sawer asli. bos rekawinkeun saha diajar nyawer Lain rekawinkeun, da keringet ke anak. lain bos terus menang kabar kan si neng Kabar itu dek teh. Penting mah kudu we kaempikeun di bawah sikai. Yang kaempikeun didukunkeun di sing. kan nu kae pikeun dukun mana bos Teuing sing ngaran teh ting Mahpudin gitu nu jaga gunting teh geuning. oh heueuh aja Apud Mahmudin teh ya Sika nama eta sing. Teu beres sing. Aing si cikai asa kabar wae euy. Bob bener atawa henteu euy ladang dudukun. Aing mah euy sok sieun kasalahkeun deui we ku si cikai ieu mah euy. Tepungan heula ah. Remote can aya kabar, wacan aya reaksi ieu mah buat teu mujarab di wae ieu mah dukun Apud deh ya. Udah ngaran sarua jeung calon mitra uing bisa dipercaya udah ngaran apa eta si Sacung mah pamawana da kos nu sejen udah si Sacung mah penanyaan teh Apud deui Cikai di didinya. Ya aing pada kebelah ditu. Kumaha? Bayangan koyod we orang-orang kasat lempu ah. tahun si Sacung rekam aja Sacung Rek ditu heula kai. ka dieu sia Ieu mah euy si cikai picirioseun di wae ieu mah ya.
Tah. Masih gak anak aing balik. Ayo buru. Ayo. Neng. Api. Datang laing. Abi nyanak geraya. Lo kok ilo nasa cikene gawe teh kumaha nya. Atuh itu kali jemput kali. Mereka pasti cikai mah. Kali Pi. Amang nuhnya. Oh, ayo Neng. Neng, tuh. Ayo kalbat tiris. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Naon ieu atuh ah. Beda mang teh. Alhamdulillah. Neng, nah terus euy deui. Nyiapan emot wae ka api atuh abi teh. Api cikai. Aja ngokor yang naon? Teu naon? Abang mah ini kasih akan kasih akan. Yang iya kokoran yang naon di? Enten tapi Ada apakah kai menggeruan saya? Cicing sok deukela engge balitungan ka maneh. Lain cing. Kumaha kamari ke pananyaan teh geus teu mempan di wae atuh. Ini temempan kumaha ising. Heuh misleuk. Cing sabar atuh. Dateng kawas ngakan cabe digegel ayeuna lada ayeuna. Heupan singgih geus apal atuh kumaha caritana. Geus teu sabar dek teh. Cing sabar dulur ayeuna mah tuh. Yah, mah aya ngaku dulur ka aing teh. Pan dulur orang teh pan sanabi Adam orang teh. Mudah gadinyana mah. Heupan ieu mah dudukun atuh. Oke, anan masalah dudukun mah kalem tuh. Kumaha tuh betah atau kumaha? nyapi da kumaha tuh da tetuman jauh ti api. Da anak bungsuna mah kumaha tuh. Jelaskeun naon ieu cenah? Ieu pi aya ieu gaji Neng ieu teh. Udah benernya. Naon receh gitu tuh? Ieu pi. Mah ku api ya. Entah nyawer tuh. Terus ieu aya ieu sesa tadi. Ah, ieu mah nya banget si laing. Goblok teh sebelah. Kana gawe di naon? Lu gaji bukan dolar sih ya. Gede pi abi teh di Bandung. Nah, tuh yang di dolar sih tuh cuma lu dua nih. Tapi kan bae lah. Yang penting mah Neng selamat balik di ka imah. Neng tadi balik di saha? Ya ka bogoh. Ngompreng di Bandung ka dieu. Lain ngompreng teh kesini ranca kalau. Jentreng ke head. Ngompreng mah geuning aya susu ngompreng. Alay. Aduh, sia curug duka betik-betik ka aing. Entos atuh sih mending angger da ka dieu teh parasea we jeung parasea. Iya, masalahna. Iya. Tuh. Ah, eta. Iya. Nges, cari cing. Entos atuh pinya abi bade kada heula. Nya sok atuh grawasuh eta ralaina bukan demak gitu. Mana mah imah ya bahan ngaremet ke masalah hukum atuh. Nya hukum naon ieu maneh? Masalah ngaran dukun apud mitoha apud apud teh si dipercaya. Geus gampang masalah eta mah. Lain gampang-gampang pandek teh teu kuat cung euy. Sampai sabar we ayeuna mah. Bari ngadoa. Tapi sing kai cek dirasa aing mah euy, moal baru datang penting ayeuna oge. Serius teh. Serius dua kelinci. Lamun sing teu percaya kai. Kayak tanyakeun ka bapak-bapak nu keur latihan tagonian. Nah, apaleun gitu masalah dewek ku. Era atuh meureun deek ku. Apaleun mah henteu bapak-bapak teh. Ngan sing bising teu percaya si Neng penting ayeuna balik. Tanyakeun ka bapak-bapak nu keur latihan tagonian. Geus rupa-rupa si Sacung ai maneh. Geus eta mah omongan maneh kuing cekal cung. Sumangga wae tungguan paling telatna isuk ngadatangan maneh.
Lah. Mama ini kudu panggil si AA titik. Tah, cung euy. SMS gini cung euy. Sugan balik ayeuna. Bobo, sugan. Nyaan euy, awe aja balik cung. Ilah ilah. Nah, si Cikai. Tinggal. Mana? Ah, Nya, cek aing oge. Naon balik. Sia mah. Ya, shit neng balik mah bisa los deui. Siapa kok nyokan wae? Asu. Tuh, bos. Siapa lu boga pikiran goreng wae ada bener kan? Pikiran goreng naon dari bos. Goreng ranginang, goreng kulen, goreng naon itu. Nah, kau ini bos ngap jalan tah. Tegung. Tingali. Nah, sia. Ngajak ketemuan isukan. Pokoknya nama isukan uing yang nanrek di tankeun gong isukan malah. Nasi mah keeng apun. Letak wae nama cung. Neng, angkosan anjing ngalan depangan. Nah kumahan euy. Warung sepi. Budak balik gawe. Kawan mangusahakeun. Sabar we bos, supaya manggeus. Paya teh gedang lin. Payah keren. Woi. Bari wani selain kadunungan. Udah musingkeun tuh. Coba derek nanya. Kira-kira si Neng kemarin balik kunaon? Ngompreng bos. Eta mah balikna. Ieu mah penyebabna. Jika nama burung cikai. Wah burung si Cikai. Burung pit bos atau burung kacamata bos. Burung kehet temelin manuk. Ciluk ke Bandung bos. Mau singkeun siap. Mantap itu. Ngopi dulu ini ya. Pak Guru. Geningan Kemana wae? Alhamdulillah. Ya. Coba tepatnya di mana ya teh calikna? Bebas. Di dia wae. Di anak wae. Siap. Kalian di mana wae? Biasa we tos Lelok di lawas. Pan atuh aya kemari mah liburan. Nah, tadi bulan ke dia tuh. Pan kakarek ge ayeuna Oh, kan ada kopi? Siap. Tapi teu menang anyuk kenapa? Teu menang anyuk. Aduh kan gajian atuh mah. Majikan menyon wae di anyuk teh. Atuh dewe betul biasa bayar nama pas gajian. Masih dik Pak Guru kemarin can maya. Coba capek era. Tuh. Ada kan? Ya bos. Di panjangan kopi. Ini sok. Kopi kan? Siap. Ayo Pak Guru. Kebenaran Pak Guru ka dia euy. Lain aya tanya keuneun ieu teh. Lain pada kita buka budak awewe. Tunggal. Kamari gawe. Karek sapoe geus balik. Nah kunaon ya? Lain. Kira-kira si nyeteng suka kabogo acan. Lu eta. Gua kabogo anak Cidodim. Oh si Cikai. Teu salah eta pisan. Oh da si Cikai mah cigana mah diulik eta mah mangapun. Cigana mah diulik di mana nyam ditabalik cigana mah. Udah kaempikeun pisan, Ru euy. Penting kamari teh. Cik eta kaempikeun kumaha Bang Put. Terus kaempikeun balik teh. Tuluy kaempikeun didukunkeun jika teh. Jika teu Pak Guru lah. Mata bong bolongan orang kudu kumaha Ya, ari cek abdi mah mangapun. Ari kira-kira mah jeung mah yang geus kawinkeun budak teh. Bisa dikawinkeun. Tapi ieu masalahna di anak Dodi teh. Asa merean teu merean deh ka euy. Lain mangapun mana kopi teh melililat euy. Betul ingin sekatu. Astu. Siap bos, daguan, kelas sedang ya. Kopi nama leuweuh, nggak iya. Ini wae itu itu. Bos, lagi iya. Oh, kopi nama amar mah seneng teh tinggi wae ya. Si lain kumaha? Kan ada puguh ditanya sebanget si lain penting ge. Wae tuh bos, tinggi udah dari mah rasanya jeruk. Dan si lain masalahna mah lain dewek minumna. Pak Guru, lamun si lain mah teh. Pak Guru ngabudah kumaha? Eta mah kumaha bos, dari syukur ninyu bos.
Alas mau sieun kayak dah. Itu ini tadi tuh. Itu. Oh, Pak Guru punten nya. Aya sana ada kieu. Rupi nama dihuripna perinyu. Lupa ku asbes. Hutan manawi teh kubang barung di huripanana. Ade, da sami wae jeung jojodog. Excuse me, Gong. Astagfirullahaladzim. Nah, mana rek mana sih kai? Pan aing geus ngomong kamari ka mana rek diedakeun. Diuk. Sing estelan kan beakeun kabeh. Rek neang cai atau rek apel sing teh. Asing teh apa? Oh boy, Gong. Koboy weh. Cangkilang juga rek magawe oge sia mah. Cing apa? Film SpongeBob. Apal? Tah nu jadi si Patrick teh saha? Saha gitu? Maneh atuh. Sing apal Mr. Bean anu mau mobil hejo anu sok diparkirkeun hareupeun teng wajah. Heuh nya apa? Nu kumaha kitu? Ah, mobilna teh diparkir hareupeun teng wajah, kageleng mobilna teh. Teu beda jauh gitu. Jauh kitu kos kumaha? Maneh tara puguh, Cung. Heeh, maneh jika mobil kageleng teng wajah. Ai, ngomong ke Patrick. Ya demak. Lain sing. Deka ingat lagi si Neng euy. Ayo tutup, mau balik. Aman lah, Bos. Balik sih teh. Ayo. Cung, emang rek nganter mal enak eh. Ke mana teh ya, Kai? Ke panepungan awede teh ya, cucung. Pan kamari aya nge-SMS ke uing geuning. Kek. Aing mesin kabawa euy, sieun ku si Kapud. Iya, lepak kapud mah teh. Tingali setelan uing gitu. Koboy men. Boy mas mamawa lodong, mana meneh lodongna? Dari ieu. Dia kacapi eta mah. Bedu goblok ieu teh. Yo, diantar ku Ek. Ah, gitu atuh bos. Enam. Beb. Nah, sore si A. Kela, antasan sekedap. Mereka mana? Kan bade nepangan eneng atuh. Maknya bade dek magawe. Ayo, ya, Sweet, kalau pas ayo. Tapi iya, sepatu aja bisa dilan. Ayo, ayo. 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 Siapa ya itu nih? Siapa? Saya tadi teh angkat ke warung. Dan sing kade kudu sing waspada. Si eta mah sok datang tiba-tiba, sekarang kanyahoan, jual aya we dihareupeun. Geus gampang. Kan aing mau lodong, ieu. Kacapi, bedug, kacapi, Bedug, kacapi, bedug. kacapi. Geus kopol Tah, lamun eta aing setuju. Neng. Ah, ya, cari kita caketan kadinya. Mangga sok apa dia? Hai, Kong. Riweuh. Pasti ini serek dijieunkeun obat nyamuk di wae ieu mah ya. Tong rewosan sing si dilodong ku aing. Dah situ nya balas budi mah. Nanti dikunci, Neng. Neng. Nanti kunci, Neng. Mana ya udah kan, Neng. Neng. Kak, Ah, si
Mahal euy. Ya, cek aing ge. Cicikan ka imah. Naon asa di podaran? Gila kak di wae. Calon Aduh, boy, kenaon ya? Cicing, ampun, Pi. Ampun. Dia. Aya anak, ada orang bawa kita siling. Diteun aing loba hodam, isi aing ngamuk. Emon bos. Saya. Cungkup. Gila, ilu-iluan. Ayo, dulu apa? Bos, mau ramas spesial bos. Spesial mana? Spesial pakai remote. Anjir, lain bahaya. Assalamualaikum. Neng, gitu, Neng. Kawan maksudnya selain di sini dia. Kan nanti mah penak sini neng, pilih ke api. Bilang itu. Masuk ya bos. Oh, itu. Laan sepatu. Laan sepatu. Sorry bos, sepatunya dikor bos. Tos si GR. Sesopan satu kain tokon. Digemuk kenal di syarat gemuk tai hayam deh mek. Ribet pisan serwet yang dulu mana? Neng, mau nilai ngerek sulumputan wae. Sani susulumputan tapi abi teu kuat hayang pendaksan si Aa. Kumasek ya. Cowboy pi. Cowboy. Sakit gua setelan gerak magawe wae oge. Asyang buka pikiran goreng dari kain. Goreng ranginan. Goreng tahu. Goreng ranginan. Goreng ranginan. Yo, bunga cukup penuh. Goblok si Mr. Bean. Belum ada rame gitu kawan gue deh. Tos siap banget jika turae itu. Dari kalau beli keberenung. Jika turae, itu gosok siapa? Oh bos juga cingok. Terus atuh pi, terus langsung mata. Setana. Lain. Tiga kalau lain. Ampun. Terus satu pi sing inget ke umur. Umur udah gede nyaman naon. Tapi di sekolah trek awas ke deui. Terus ya. Neng, naon maksudnya masuk ke laki api? Kan Neng tadi tuh serius ke api. Neng tadi kiat yang menaksan si Aa. Kalau laki muda kio. Aduh, itu cokor. Kai. Pakai kacamata teh, dina parabnya hiji, dina panon suku hiji, ame ngajadog di handap sukuna. Dapat gemas, Reng. Dapatin kayak koboy pi. Koboy segala pegawai gitu. Ya, cik aing oge. Di gerak magawe. Ger. Selain tadi terus ngaku naon wae. Ada tak acara naon pi. Karek oge nambah bedug bungkul. Kacapi goblok. Aisyah bedug. Kacapi. Bedug. Kacapi. Iya mah. Bisa diajak serius pisan. Ya api dia tak cenau dan mau pedak kuku. Enak ilahnya kayak anak kumaha tuh, Neng. Ya pokoknya mah yang kasih awet Neng mah. Lucu aing itu penyanyi. Sing baru ingat ka aing. Lamun teu diantar ku aing mah moal nepikeun ka kieu atuh. Diantar naon? Mimiti ulin katang si Apud nepikeun ka diantar ka dukun. Kusaha eta teh? Acung atuh. Geus gampang, Cung. Wah bener pada milih selain mah. Kain ngerek pada milih asisten. Bro, pada milih kain. Si Api emang mengerti. Cing lebar ya. Beneran itu.
Aing dek minta pendapat. Tuh anak aing sekarang itu kudu kumaha. Cek bos, kurang jeruk bangetna. Oh, hore, serius aing mah. Nih, kayak kemarin nah, sebenarnya pakai tebetan nama. Ya kan, neng teh inget teh kakak tuh. Teh terus nggak nampung nih. Dengan iya, gara-gara remote dia. Kita ke sana. Remote mah gede ah. Sana. Curiga neng mah. Tahun giling lo, tak coplosan ya. Dasar si tara-tara fix ya mah. Suruhan dek kumaha ieu ngomongna. Ya gampang. Bejakeun we remote mobilan gitu. Nih, tong curiga nya, dari mas sana remote mobilan. Oh, nyatu. So cute. Hayang bos, kumaha atuh? Tuh pandai kan minta pendapat kesini kudu kumaha. Inget teh papatah cepat dulu. Kudu kawinkeun pi. Tuh pan ada berat. Ningali setelahna siga pegawai itu mau anak aing bawa tanur. Geun bae bos, asa ulah dijieun gaang. Pan eta si anak aing dijieun gaang. Dan siga tuh aing siga maneh. Anu parkir bos sanes turaes. Markiran di mana guys? Stadion bos. Belah gawang. Belah kidul. Eta mah posisi Maman Sutarsi. Elok ke obes bos sanes maman. Juga teh Christian Ewo. Iya siaput ah. Aing kudu dikawin gitu ajan berat ge da kumaha geus kitu geuning kan. Ya wayahna we kawinkeun bos lah. Pokona kaget toma bos si Dodi kudu hadir. Berarti aing kudu tata anak-anakna. Bos, teu bisa dilarang jalan tama bos. Ah, geus ah. Tinggal ngomong cenah. Mana guys gitu. Kawinkeun. Saya. Baik, orang tua saya kebetulan wani ngedeketin anak aing. Kastu teh. Sia, teu bener dicarek aing oge. Geus aya nama. Dewek selaku kolot si Neng rek tuna talatah kasih lain. Wayahna kolot si lain hidup pakai toh bawa dia. Boga barang cair keuneun pi. Goblok ngalonyeng. Emang rek naon atuh pi? Si lain itu lain hayang kanak dewek. Dewek rek nyeriuskeun maneh. Yes, cek aing goblok. Naon we? Aing rek dititanyaan. Kita gara-gara ulah. Cik cepatan. Geus gampang. Ya. Geus aya mah di dewek sakitu. Wayahna pakai toh sudah dibawa ke dia. Aras penting, balik. Siap, komandan. Laksanakan. Cong. Enggak lagi. Benar nih. Dadah. Neng, sebenarnya dek teh berat. Kan ningali lain sekarang itu penyamaran kopi kudu ditarimakeun. Tapi serius? Terus mana kitu ge. Yang punya api, terima kasih banget. Geus ada mah api daripada meli asisten. Balik dia. Nyatu. Wilayah yang Pak Yun. Assalamualaikum. Salam. Man, tuh dia. Oh, satu setelaan helmna. Enak bos. Siga nama film nembus Neng, tere angeus. Karena orang sambung. Kasih Neng, kasih tanyaan. Siap. Dewek nitip ke lain. Wayahna nonton, like, komen, subrek. Siap bos.
Bagus gampang.